Keur maca naon teh? Maca buku teh gudangna ilmu. Mun loba maca urang namahan pangaweruh. Oh benar, kuring mah sok dieur. Bingung deui loba teuing maca teh. Loba maca jadi bingung. Jadi bingung. Naon urusan anak maca jeung kabingung gitu. Apaan bon hutang hungkul nu dibacana ka warung. Oh, jadi bingung bayar. Masalah kabingung mah tong dipikiran ya. Si Asnaip hafal? Apa? Nu sok nyamut. Pan mata kebona teh paeh kabeh teh teh ngan teuing naon teh. Gara-gara paraeh eta kebona dan menang teh jadian pikiran, teh dibakeun bingung. Tenang we hirupna. Lagian cek paribasana hirup ripuh. Dahar isukeun teh sore teh nyirikeun ka batur maena mah anteng we nyaw-nyaw modal we kalaparan. Ari perkara umur mah ya. Lantaran Ari Pati mah teu pancakaki umur mah sanu nyaho. Haji Aslun apa Haji Aslun? Apa? Mau teh kamari teh. Maut. Innalillahi. Pira padahal mah maut teh. Keur ngorong ngadadak maut keur ngorong. Eta ku sungut kieu ku. Cuma ngorong di tengah jalan ya ketabrak mobil maut. Enggak apa. Iya, apa teh si Sarkozy? Sarkozy sok sakose. Eta. Maut mah keur heuai. Keur calangap gede teh nyakup deui. Maut ngadadak bisa kitunya. Kunaha? Keur calangap gede asup bom ka sungut mah. Belum. Maut. Maut. Ya modar teh.